Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah hari tanang boleh jeung manggali terus pamitan rek mulang ka kampung kahuripan. Sedengkeun di tempat sejen Rasanti jeung Sandika anu rek lumampah ka basisir Karang Badak, harita jadi kandeg lengkahna. Waktu Pasaranog jeung 6 urang anggota barisan Warangkas Jaya anu diluluguan ku Ki Cengala si jam paling gaib. Bari ngabagikeun panentepna ka Rasanti jeung Sandika. Harita Ki Cenggala si jam paling gaib bari tos nyarita. Kabeneran orang dipanggikeun di dia Rasanti. Satadina dewe Ki Cenggala si jam paling gaib jeung anu sejena rek ka kampung kahuripan. Sabab geus menang beja di telik sandi, ilaing geus nyusun kakuatan barisan Darmayuda. Karap reka gempur ka barisan Warangkas Jaya. Cek beja ilaing jeung si Sandika bebeureuh ilaing anu ngaluluguanana. Saterusna ayeuna panggih di dieu, mangka ilaing geus bisa ngarti. Tindakan naon anu bakal dilakukan ku dewek genepan Rasanti? Rasanti malas tetepan ka Ki Cenggala si jam paling gaib. Dina sikapna anu tanes terus nyarita. Kuring geus ngarti. Tindakan anu bakal dilakukan ku Andika sakabeh ka kuring duaan. Memang bener barisan Darmayuda. Geus dina waktuna tang tu bakal datang ngagempur barisan Warangkas Jaya. Anu saila ieu geus nabarkeun mamala sarta nyangsarakeun kahirupan rahayat anu aya meh di satiap lemburan. Andika kudu ngarti. Kuring duaan moal rek lisi ku pati lempan ku aja mangsa nying hareupan jalma saperti Andika sakabeh. Memang sakuluna kitu Rasanti. Kangaranan boga karep hayang merangan kakuatan barisan Warangkas Jaya. Mangka silaing duaan kudu siap ngorban ke nyawa. Sabab mun silaing duaan geus binasa mah barisan Darmayuda eueuh anu jadi luluguna. Hartina eta barisan bakal terus bubar. Silaing duaan gerasaga diri Rasanti. Dewe kenepan geus marek mere ampun ka jalma anu rek coba-coba ngabarontak ka pangarsa anu mulya ki Warangkas. Silaing bakal babarengan aja binasa di patabatan Sandika. Dina sikapna anu tanes harita Sandika netep seukeut ka Ki Cenggala si jam paling gaib bari tos nyarita. Andika geus teu kudu bacarita Ki Cenggala. Leuwih hade buktikeun caritan Andika mun memang boga kamampuan pikeun ngabinasakeun kuring duaan. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Hasok pada ngabagi diri, silain kabeh pada sagad diri, baturan dewek ku duaan pikeun meresan si Rasanti. Nu tiluanana
merenan si Sandika. Ki Jenggala jeung 2 orang anggota barisan Walangkas Jaya. Pada sayaga diri pikeun maju tiluan babarengan. Karep rek kabinasakeun Rasanti. Sedengkeun anu tiluan deui harita maju babarengan pikeun ngabinasakeun Sandika. Harita Rasanti jeung Sandika geus pada ngarti. 3 urang lawan anu masing-masing bakal disinghareupan teh kaasup jago-jago anu boga kamampuan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Anu matak harita Rasanti langsung mesat pedang taji putih mangrupa senjata andalanana. Sedengkeun Sandika ge ngagunakeun peso badi giok anu aya dina jero balik bajuna. Ki Jenggala jeung 2 orang anggota Walangkas Jaya geus pada sagad kiri pikeun maju babarengan, majuna rajang bari ngabar bedogna masing-masing. Ki Jenggala anu miheulaan ngakerok bari majuna rajang. Kalawanan teu urang lawan sakaligus lain bakal kawalahan sana Santi. Saukurku sababaraha jurus si lain bakal rubuh aja binasa dulu. Tanah siap pada lajang. Rasakeun kulalau. Surelat silung Ki Jenggala majuna rajang. Anduaan deui tim surelat marangan kana panarajangna Ki Jenggala sejam paling gaib. Pikeun ngimbangan 3 urang lawana harita Rasanti ngagunakeun jurus pedang kilat bumi digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Sedengkeun Sandika anu ngagunakeun senjata peso badi giok harita pikeun ngimbangan 3 urang lawana ngagunakeun ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeug. Dina lumangsungna eta tarung masing-masing 3 urang anu ngahurup ka Rasanti jeung Sandika jadi karageteun oge. Sabab tetela teu sagampang anu dibayangkeun. Satiap panarajang bisa disingkahan jeung ditakis ku pedang taji putih nu digunakeun ku Rasanti jeung peso balik giok nu digunakeun ku Sandika. Dina kayaan tarung keur lumangsung. Harita aya nu datang, tetela anu anyar datang teh anggota barisan Walangkas Jaya anu katelah Kun Jaya jeung Kun Daga jago sakembaran pasir kadangan. Duanana menang parentah di Ki Walangkas pikeun nyusul Ki Jenggala jeung anu sejena. Sangkara Santi mah tong waka dibinasakeun tapi kudu dicangkalak dilumpuhkeun saterusna bakal dijadikeun sandra anu dipalar sangkan si Rawing aya datang nulungan anakna. Sabab Ki Walangkas boga karep hayang tarung tandingan ngayunan si Rawing. Dina ngabinasakeun si Rawing hayang disaksian ku sakabeh anggota barisan Walangkas Jaya. Jago sakembaran pasir kandangan barang ningali kaayaan tarung geus lumangsung. Harita Kun Jaya jeung Kun Daga mah musirkeun perhatianna teh ka lebah Rasanti. Bari merhatikeun ka tempat lumangsungna tarung harita Kun Jaya ngareret ka Kun Daga anu jadi adina terus nyarita. Sakumaha anu diparentahkeun ku pangaresa nu mulia Ki Walangkas. Anu kudu jadi bahan perhatian mah si Rasanti we da ka. Saha? Si Rasanti. Oh, si Rasanti. Urang kudu nanga kesempatan anu hade pikeun ngabongohan terus talumpukeun si Rasanti. Anya benar kitu Kang Jaya. Sabab Rasanti mah memang ulah bakal dibinasanya. Tak dijadikeun sandra keur mancing si Rawing cenanya. Bener. Bapana si Rasanti Bener. sangkan aya datang anu saterusna bakal tarung ngayunan pangarsan mulia Ki Walangkasnya. Memang geus lila pangarsan mulia Ki Walangkas boga karep hayang ngabinasakeun si Rawing. Jadi aja binasa kitu nya. Jadi aja binasa si Rawing ku pangarsan mulia teh.
bisa disaksian ku sakabeh anggota barisan Walang Jaya gitu. Anu ada kurang dilaguan we. Kurang daguan ningali kasempatan nu hade. Heeh. Jadi urang kudu ngadaguan we, ngadaguan we. Heeh. Kalau urang duaan ngalakukeun tindakan gitu da ka. Oke, siap adik, siap. Jago sakemarahan pasir kandangan. Musirkeun di perhatianna ka tempat tarung Narasanti anu ngayonan 3 urang lawan. Salah saurang di antarana nyaeta Ki Cenggala si Jamparing gaib. Waktu jago sakemarahan pasir kandangan ningali aya kasempatan anu hade pikeun ngalakukeun tindakan, harita duanana pada saga kiri rek mulu ka tempat tarung Narasanti. Harita Kunjaya jeung Kundaga geus rek mulu ka tempat tarung Narasanti jadi kaneg. Gerakanana waktu aya anu ngakajeng luncat saterusna macu dina tangtunganana. Tetela nu anya datang ke manggali geuningan. Ahai, nanti lanan bro. Masih gebro. Kamu berdua seperti maju menghurup Kanjeng Sasandi ya? Hah? Ahai. Ya, perkenalkan. Nama aku Gali Surali, si Jawara Idaman yang disukai kaum wanita, baik janda ataupun perawan. Ahai. Dan aku adalah dulurnya Dimas Rasanti. Aku tanya, siapa kamu berdua? Kunjaya anu harita ngajawab, bari mureleng ka manggali. Karena dewe Kunjaya. Iya, aja dewe Kundaka. Dewek duaan kadalah jago sakembaran pasir kandangan. Ahai. Anggota barisan Walang Jaya. Si lain montong ngaku-ngaku jawara sagarupa sagali. Dewek duaan geus cukup lila makalangan di dunia kejawaraan kakarek ayeuna. Ngadenge aya jawara idaman yang disukai kaum wanita teh. Kundaga milu nyambungan kana caritaan Kunjaya anu jai lanceukna. Hai. Mangkalo kawasi gali kieu mah euy. Kuda kage ukur sakea Kang Jaya. Si lain montong make jeung hayang ngabantu Karasanti sagarupa sia gali. Itu teh si bro. Ahai. Dengerin nih ya. Aduh, anjing pangsi merosot nih. Kamu berdua jangan meninggali keadaan aku seperti ini. Masalah kemampuan ilmu silat tidak bisa diukur dari penampilan dan tangtungan, bro. Ahai. Jangan menjadikan agulo kupayung butut atuh, bro. Membogaan julukan jago sakembaran pasir kandangan. Ahai. Yang jelas aku tidak akan sieuneun untuk menjing harapan kamu berdua dalam pertarungan ini. You understand? Ahai. Sudah lama aku tidak manggihan lawan mampu untuk mengimbangi aku. Untuk itu, mohon dengan hormat, hasok menjadikan mau saheula anu maju bertarung. Oke? Mau maju berdua, oke lah. Ya, akan aku sing hareupan. Kundaga geus teu bisa nahan amarahna. Harita ngaret ka Kunjaya anu jadi lanceukna bari nyalita. Mangkalo kawas si Gali mah kudu ganjang di palenan Kang Jaya. Keun kudaka di palenan aya si jangkar keser di si talang anjing teh ye. Kundaga maju 2 lengkah, langsung ngawangun pasangan. Netep seukeut ka mangkali baru terus nyalita. Gali. Sia daing geus samontong lobang ceblek teu pugus ya. Boga kawani jeung pangarti mah sia. Tada siapa dajang dewek sia. Oke kan, kes kedap bro, kes kedap ieu, ieu calana molosot bro, kareta ngajepul bro, kes kedapnya, oke, oh siap. Jadi akan langsung melajang, tarajang si aing ieu, tada siap rajang dewek, hiya. Surewat celung, Kundaga maju narajang, sedengkeun manggali harita henteu ingkah di tempatna. Sameme panarajang kena kala anggota badan, manggali harita aya anu ngajoelat datang. Ngan sakolepata bendung panarajangna Kundaka, ngajadikeun Kundaka ngajalik di kadorong mundur ka tukang.
hiuk sabuk surat hoy mas hiuk jebuk gas. Kundaga ngagaro kaget binahan ka nyeri terus ngadalig-lig mundur ka tukang. Gancang Kundaga mancukeun tangtunganana bari musirkeun perhatian kanu geus ngabendung panalajangna. Kundaga jadi kageteun sabab cirim anu anya datang teh tetela nang bule geuningan baraya podga weuy. Nang bule baraya. Ningali Kundaga bangun anu kageteun harita manggali terus nyarita. Hey bro, kamu tidak usah menjadikan kaget ya meninggali yang sudah membendung panalajang kamu teh. Budak lalaki mangkat rumaja. Namanya Nang Bule, Nang Bule. Bisi ilaing hayang nyaho mah. Kamu harus tahu bahwa Nang Bule ini adalah putu si Rawing. Maka dari itu kamu jangan menganggap enteng bro. Nang Bule bukan anak sembarangan. Ahai, sebelum bertarung dengan aku, lawanan dulu nih, Nang Bule. Kalau kamu mampu mengelehkannya, akan aku sembah bujur kamu. Kundaga akan aku hamplas dengan hamplas nomor 3. Ahai. Kundaga kitu dikunjaya jago sakamaran pasir kandangan. Jadi karageteun jeung ngageter hatena ngadenge caitaan manggali nyebutkeun Nang Bule incuna si Rawing. Kitu teh mah da puguh maraneh duaan geus cukup lila makalangan di dunya kajawaraan. Tang tuwe geus nyahoeun kanu ngaran si Rawing. Tapi Kundaga ge boga harga diri, sarta boga pamikiran. Sanajan Nang Bule incuna si Rawing, cantang tu boga kemampuan ilmu silat anu hebat seperti akina. Kandaga netep seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Hai. Sanajan bener si Rawing, incuna si Rawing. Kelewek mau make kudusan ka Nang Bule. Si Laing montong pipiluan kana urusan lamun hayang salamat. Mun si Laing teu gancang jingkah bisa dipasikeun ku dewek bakal diparenan. Dina karakterna eyang buana putih. Sikap jeung carita Nang Bule tetep tenang. Salasna mah abdi teh teu hoyong riributan Kang. Tapi ari bade di tanah sama manyating abdi kedah cicing wae nya. Kang tos we abdi teh bakal ngabela diri Kang. Bener Kang abdi mah da ari mah ributan teh naon sih? Ya. Asa bukikeun sia. Ka mah cari Nang Bule. Mun bade mah dinya icuna si jago sia teh. Sok. Percaya kana ilmu dewek sia teh. Tada siapa lajang dewek galo. Hayya. Jorela celung Kundaka maju narajang. Nang Bule teingkat di tempatna ukur ngagilirkeun badanna ka geger saeutik, panalajang lawan ngeplos teu kana sasaran. Sawuk hiuk plos. Meh bareng jeung ngeplosna panalajang lawan. Harita dengan katuhun Nang Bule ngasupkeun panalajangna kana dada lawan. Kacepeteun gerakanna ngajadikeun lawan geus sempat nyingkahan jeung ngapendung eta panalajang. Sat hiuk dak geus inggil. Kundaga ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang murul ka tukang sababar lengkah. Bangkiung dalijug ranag. Kandaka ngereungkeun sukuna. Mancu kencang tunganna bari mesat pedangna bari ngabangun di pasangan. Si Laing bade-bade geus bosan hirup sia Nang Bule. Dade ku si Laing ieu pedang dewek mangrupa pedang bayangan deui sia. Geus loba lawan anu jadi korban. Rubuh wah nyawa deui sia. Si Laing hayang modal begitu mah ku ieu pedang sia teh. Hayya! Jorela cilung Kundaka maju dina rajang metakeun pedangna. Parokaya Nang Bule geus bisa maca kana tata gerak lawan. Harita Nang Bule cingkrak ka gigir waktu sabetan pedang lawan ngarah kana beheungna. Sawuk hiuk hilap cingkrak plos. Meh bareng jeung ngeplosna sabetan pedang lawan.
Harita lang mulai ngasupkeun tajongan kana ka kemplong lawan. Set hiuk judak desa. Setan aing kebelah kada alah untung teu kalah kanyut anjing setan daul ke belakang anjing Kundaka ngagerodi kaget jeung nahan ka nyeri waktu ngabangkieung di mundur ka tukang. Meh wae Kundaka teu bisa ngajaga kasaimbangan badana terus rubuh ngababengkak. Tapi Kunjaya anu jai lanceukna gancang ngacuelat satulisna lewat cangkengna Kundaka. Jelat cidung sad kap raneg. Kunjaya jeung Kundaka nangtung ngarendeng. Kunjaya mancukeun paneteupna kana agawa musirkeun paneteupna kana bule. Karasa kaget meh teu percaya ningali kemampuan ilmu silat Nang Bule anu geus 2 kali ngasupkeun panarajang kanu jilawan. Kunjaya ngaret ka adina bari ngomong lalaunan. Si Nang Bule teh lain budak sabarangan. Bener dakanya dewek meh teu percaya maehna geus 2 kali bisa ngasupkeun panarajang kanu jilawan. Bangunan nu gampang nakeran dina ngimbangan panarajang lawan. Urang kudu maju babarengan ieu mah daka. Benar Kunjaya. Biar. Iya, kunaon jebengan palangkakan. Iya. Hampir ya kanyut dah ngageduk. Kunjaya mesar pedangna. Meh dina waktu anu bareng duanana harita pada ngawangun pasangan. Kunjaya netep seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Si laing mentong kajuhung mun sakejeng di bakal ngababatang jadi bugang si Nang Bule. Dewek duaan jago sakamaran pasir kandangan. Mun geus maju babarengan moal aya lawan anu mampu himbangan. Rasakeun saya Bule modal sia. Kunjaya maju narajang kitu di Kundaka marangan kana panarajang lanceuk sang kamaranana. Nang Bule langsung ngagunakeun setengah bagian ilmu pangenteng badana. Kirim Nang Bule jojoletan di antara sabetan pedang jago sakamaran pasir kandangan. Tapi kecepatan gerak Nang Bule lebih cepat dibatan kecepatan panarajang dua lawana. Sok hiuk gerak plus. Hiuk gerak plus. Panarajang jago sakamaran pasir kandangan kekena kana sasaran. Nang Bule geus pindah ka tempat kosong. Jago sakamaran pasir kandangan jadi panasaran harita leuwih ngaroncakeun kasempatan gerak jeung kakuatan panarajang. Ting jolat maju di narajang. Tapi kecepatan gerak Nang Bule tetap lebih unggul. Sabatan pedang dua urang lawana lain wae teu keuna kana sasaran tapi di luar dugaan lawan harita Nang Bule ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Set hiuk hiuk berat paus hiuk kui mas saya bos sedep benang dada dada benang adik. Kunjaya ngagero kaget menahan kanyari terus ngadaligna mundur ka tukang. Meh bareng jeung ngadaligna Kunjaya. Harita Nang Bule ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana iga purung Kundaga sak hiuk dak dayanah tah iga purung beunang teh kira. Padahal ada kengengki dua-duanya. Kundaga ngageronahan kanjari bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana harita maracukeun di tangtunganana. Kunjaya jeung Kundaka pada ngawangun di pasangan. Kunjaya ngararet adi sakamaranana bari nyarita. Aduh, nyada si Nang Bule lain budak samarangan geuning aduh. Kemampuan ilmu silat bener-bener di luar dugaan. Urang kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kekuatan tenaga lapisan. Anu sapinuhna mun kaya mah ieu daka deuh, daka jauh. Ngarah si Nang Bule bisa gancang dipalenan ku urang duaan.
Ya bener gitu Kang Jaya, bener gitu. Betas sapi lah aku ulang kudu elah jajankan ku budak kamarinya. Alah, kalau aku mau ge sedang boleh kudu bisa dibinasakeun lah Kang. Jago sakemeran pasir kandangan. Saya gadiri deui pikeun maju deui Narajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Kitu deui kakuatan tanaga lapisanana. Sedengkeun manggali anu boga kayakinan nang boleh bakal mampu ngungkulan 2 urang lawana, harita terus nyarita semu anu ngagero. Hai, jago sakamaran. Kalau tidak akan mampu mengelehkan lawan, sudah sajalah. Jangan sampai pebeleke, ya. Jangan sampai memaksakan diri. Hai. Bagaimanapun juga kamu berdua tidak akan mungkin akan mampu mengungkulan nang bule putus Sirawing, bro. Sebentar lagi juga kamu berdua akan ngababangkang, akan nyandangan wiwirang. Ayo, gaskeun. Jangan kasih kendor, nang. Bikin rungkad. Lawan menjadikan terus sagancangnya diungkulan, nang. Jago sakemaran pasir kandangan ukur ngararet sakedeung kalabah manggali. Geus kitu Kunjaya netep seukeut kana bule betus nyarita. Selain montong boga anggapan bakal mampu ngarubuhkeun dewek duaan sanang bule. Urang anggeuskeun ieu tarung da sia. Selain montong kaduhung mun sakedeung deui bakal maniget ieu sia. Bakal roboh dina kayana nyawaan sia. Mohon mangga. Abdi kacanakeun batuk si Aa mah. Mangga telangkung Aa duaan eta mah. Ari keke bade nandasa ngabinasa mah. Nya aku abdi ge bakal dising hareupan we nya anya. Jangka teh kurang ajal. Rasakeun sia. Sageunana sia teh. Mohon mangga geus siap sia. Rasakeun sia. Jorela culung jago sakemaran pasir kandangan maju dina Rajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku ilmu pangenteng badan jeung kakuatan talaga lapisan sapinuhna. Nang boleh geus bisa nebak kana karap jeung tindakan 2 urang lawana. Harita nang boleh ngagunakeun 3/4 bagian ilmu pangenteng badana jeung 1/2 bagian kakuatan talaga lapisanana. Waktu Panarajang jago sakemaran pasir kandang datang, harita nang boleh lain bae mampu nyingkahan sabetan pedang 2 urang lawana anu leuwih garang. Tapi mampu ngabagikeun Panarajang balasan ka 2 urang lawana. Dina kacepatan gerak anu teu bisa diimbangan ku jago sakemaran pasir kandangan. So hiu kilap pros. Geseh waktu sababaraha detik ti sanggeusna Panarajang 2 urang lawan ngeplos teu kena kana sasaran. Harita nang boleh ngabagikeun Panarajang balasan. Kundaka anu leuwih ti heula kabeunangan ku Panarajang nang boleh mangrupa tonjokan kana dada jeung jejekan kana beuteung lawan. Jelat sak hiuk cebrot desak hiuk jekuk dejada. Cenah roboh aing Aing goblok. Kundaka ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang. Meh barang jeung rubuhna Kundaka. Harita nang boleh ngacoelat satosna luncat satengah badan. Panarajang leungeun katuhu ngahantem carehan lawan anu beulah kenca dituturkeun ku jejekan suku katuh kana dada lawan. Jerat ciung sat hiuk jebrot gas. Panarajang kana caleham disusul ku jejekan kana dada sat hiuk dek deh.
Kunjaya ngageronahankan nyeri bari ngajengkang ka tukang geus bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang kedebut Kunjaya rubuh ngababangkang maring lemah. Nang bule mancu dina tangtungan marhatikeun jago sakemaran pasir kandangan anu rubuh tur geus teu mampu neruskeun di tarungna. Sedengkeun di tempat tarungna Rasanti harita Ki Jenggala si Jamparing Gaib ngajrewat ka tukang ka tempat anu rada anggang. Kitu nanti sabab Ki Jenggala bakal ngagunakeun ilmu Jamparing Gaibna nu dijadikeun sasaran nyatana Rasanti anu keur ngimbangan panarajang baurang lawana. Eta kayaan karewet kunang bule. Gancang nang bule metik 2 lamar daun suren ku leungeun katuhuna geus kitu ngagerakeun leungeun katuhuna. 2 lamar daun seureuh ting blesat ngarah kana sapasang leungeunna Ki Jenggala si Jamparing Gaib anu harita geus saga diri rek mentangkeun panah gaibna ka Rasanti. Puguh we Ki Jenggala jadi kagetkeun. Harita kapaksa henteu jadi mentangkeun panah gaibna. Sabab aya 2 lamar daun seureuh anu ting blesat ngarah kana sapasang leungeunna. Syut blesat, sat kap. 2 lamar daun seureuh dikewa ku leungeun kenca katu Ki Jenggala. Tapi kageteun deui wae Ki Jenggala sabab 2 lamar daun seureuh teh dina kayaan jaleg-jaleg huras nanakeun nu ngalakukeun tindakan mibanda tahapan ilmu silat tingkat tinggi. Mun segenna kana sasaran sapasang leungeunna tangtu bakal tatu. Samemeh leungit ka kagetna harita aya nu ngacerat datang. Cerat. Celegedeg. Nang boleh mancu dina tangtunganana di hareupeun Ki Jenggala. Sangeusna sidi kacirim anu anyar datang Ki Jenggala kerung. Neuteub seukeut ka nang boleh betus nyarita. Saha si lain? Hah? Saha si lain? Budak kene geus bade lancar kulang ajar ka dewek ya. Ki Jenggala si Jamparing Gaib deui ya. Hayang modal si lain ya. Si embos mah. Abdi bisi calon ninga mah nang boleh putuna Sirawing. Pun bapak jaka sinangling. Punten sanes bade kurang ajar abdi mah bos. Mong tadi katingali ku abdi Ki Jenggala bade ngabongohan ka bibi Rasanti. Eta tindakan teh kaeta henteu nyatria ai ceuk abdi mah Ki. Ki Jenggala si Jamparing Gaib ngahulang sakedeung kageteun oge ngadengen caitan tinang bule anu nyebutkeun incuna Sirawing. Tapi kagagetna henteu lila. Sabab Ki Jenggala ge kungsi ngadenge sontingan ngeunaan putu Sirawing anu makalangan. Jadi Sirawing anu ngaranang bule deh. Silaing budak kene montong kokot bagog deui sia. Maka jeung nyebutin tindakan dewek ternyata sagarupa sia teh. Mun silaing rek ngabantu ka si Rasanti, nganu hati silaing leuwih tila bakal dibinasakeun ku dewek kenang boleh. Aduh, cacariusan si bos mun lalangut gitu, bos. Anda kedang ngancam sagarupiah bos demi ngabela anu jantan bibi nyakinya ku abdi ya bakal disingkahan. Naon wae tindakan ti salira kitunya ti salira embos ka diri abi. Binasa sareng henteuna eta mah kantun kumaha kersa nu maha kawasa we Ki Si laing bener-bener geus bosan hirup nang bule. Da kudu nyabit anu maha kawasa sagarupa sia. Anu kawasa kana nyawa saling ayeuna mah dewek deui sia. Si laing anu kudu leuwih ti heula dibinasakeun rasakeun sia. Sorela cilung Ki Jenggala si Jamparing Gaib maju narajang. Ningali datangna panarajang lawan harita nang boleh teu nyingkahan panarajang.
tapi ngebendung penerjang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing. Harita lumangsung sawuk yuk Ki Jenggala si Jamparing Gaib ngagero kaget balik ngabangkieun ka dorong-bedul ka tukang. Sedengkeun Nang Bole tetep mancuh dina tangtunganana. Nang Bole anu hayang gancang bisa ngungkulan anjing lawan, mangsa ngabendung palajang lawan langsung ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu meh sapinuhna. Dalig deug raneg. Ki Jenggala si Jamparing Gaib ngeureunkeun sukuna. Terus mancukeun tangtunganna bari ngatur hapanapasna, bari merhatikeun anjing lawan harita